Heuh, ieu urang mah nek nyerahkeun budak ieu nu tadi manjak budak mang. Nah, jadi marapkeun urang. Ayo ah. Ayo ah. Kayu mang, bae meh. Assalamualaikum. Ayo mana nah bertingaranan marukan. Orang rek nanya. Nanya naon teh? Nah orang bertingaranan marukan. Teu David atau Michael. Di kieu caritana. Bola teh nu maneh resep India. Aya atuh ngaranna Sarukan. Maneh marukan we da goreng patut. Berarti babe oge goreng patut atuh. Nah, saya teh jeung urang atuh. Mun urang goreng berarti bapak oge goreng. Duh, teh foto yang kacai. Duh, sepeda jadi balik-balikeun. Oh eta gini. Karena nyata jelema. Kemana ini nginjem teh? Nginjem tadi balik-balikeun. Ah bawa we. Wah, mah bener ieu mah. Kudu dituturkeun. Duh, hese euy kudu didorong ieu mah. Naon jelema nuturkeun wae. Barudak ka mana? Aing mah teu ngeunah kamari. Tingali we ku aing dibalas. Wah, aya jelema itu ya mah mal bener. Balik deui lah. Kling. Duh, rek naon? Aya naon, Mang? Jukeula di dieu. Aya naon, Mang? Maneh pagawean teh mau buku kenapaakeun? Iya, Mang nagihan. Main apa barudak teh? Boro-boro, Mang. Si Mang Apon ge boga hutang geus dipanggihan. Kebeneran. Kamari aing dikesek ku bapana. Wanjailan nih budak. Yeuh, saya nu majak urang kamar ya. Sakon si pajak deui. Tadi ya man. Naon rek minta duit deui? Ayo mah karunya ka maneh. Ini loba duit mah. Ayo diukur di dia. Mang ayo urang keur naon di dieu? Ini tuh enak naon di dia. Kunaon? Ayo naon, Mang? Ling itu mana mah lain dipegat. Naon gitu? Maling sepeda di ditu. Wah, aslina. Asli ya urang udang. Ayo atuh. Urang bisa sulap. Tapi turutan urang heuh. Heeh. Turutan heuh. Ha. Ha. Hi. He. Hu. Puas dah tuh. Mana pelontong ka urang. Peak rek aing. Kau bedakan ka babe urang. Boge lo jelema teh rusuhan. Punten-punten atuh. Kamana rusuh di kamarana? Mah dia nampak mang lewat mas sepeda teh. Nempo. Lain pegat. Nah, naon eta? Bangsat eta teh. Wah, heeh. Ayo turang udah. Ayo.
teh rasuni kolot bal. Naon mah ti kamari ngurus kolot sia teh. Eta kunaon baju balas teh? Iya be, orang di jalan. Sia mah kamari dipajak di jalan ku saha deui atuh. Kudu kamari be, ku si Ojan. Nah, naon hayangna budak eta kamari ku aing digantung. Ayo urang susulan, rumah budak teh. Wis mana? Ke mana urus susulan? Iya tadi mah air nutur, tigana ge begal. Tinggal di mana? Coba di tuh. Rumah ini tidak main. Ah, beng berapa? Duh, si Dadang, euy. Oh, bener tadi anu jailan budakna. Nih, nih. Naon? Baca lah euy. Nah, kemana pan itu can beunang? Lulus euy mah. Balik. Si Ojan teu bener, can beunang sebalik. Ayo keling ah. Ayo. Aduh, wah bener si Dadang deui wae. Ayo, balik mah bener. Wih. Mana kamarana? Itu mang anu mau sepeda. Ah, maneh meluduk ka begal mah nya. Begal naon mang itu biar nu mau sepeda. Geus percaya aing mah kamarana. Aslinya mang lain, orang naik budak nu mau sepeda itu. Mana si Ojan? Duka mang nu tadi mah lupa tadi itu. Budak aing ya, si Ojan geus maneh ngeludoan hayu. Puas, sami jeung si Kling. Urang teh beunang. Dijeuing karunya. Sigan disiksa di ditu. Udah balik.